Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring. Keila Maulina Asyifa dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabuh 8 dugi ka tabuh 5. Santen di SMP Negeri 3 Cibinong aya 7 rupa kapargian anu dilembabkeun nyaeta ngadongeng, biantara, maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carkon, nembang tutup jeung barangan. Aya 108 sakola anu ilubiung dina ieu kegiatan. Para peninjul baris dipaparin hadiah mangrupa atas pembinaan trofi sareng piagam. Penunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mung sakitu anu kapiatur wilujeng patepang dina ieu warta anu bakal dongkap warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana tepang-tepang deui simkuring nyakeun piala dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMPN tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabuh 8 Hilki, Tabuh 5 santen di SMPN Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kapargian anu dilombakeun nyaeta ngadongeng, pupuh jeung bareng kaya 108 sakola anu diilubi dina ieu kegiatan. Para pinunjang baris dipapering warta Sunda mangrupa atas pembinaan topi sareng pembinaan tunjuk kahiji di unggal mata lomba bakal ngawakilkeun Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mun sakitu anu dipikaun wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana patepang deui sareng simkuring dugi Perdana Saputra dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 Cibinong. Ayat 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng, biantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carkon, nebak kuku jeung barangan. Aya 108 sekolahan anu ilubiung dina ieu kegiatan. Para penunjul baris dipaparin hadiah mangrupa artos pembina trofi sareng piagam. Penunjul kahiji ti unggal mata lomba bakal ngawakilkeun Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pemirsa mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana patepang deui Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabuh 8 dugi ka tabuh 5 santen di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carkon, nembang tutup jeung barangan. Aya 8 sakola anu ilubiung dina
warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring balintar putri dina warta Sunda. Simkuring bade ngadengkeun warta anu kalantarikeun redaksi Salasa Kaping 4 Oktober 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten ngarayakeun Festival Tunas Bangsa Jenjang SMPN Kabupaten Bogor tahun 2022. Ayu langsung ditabung bulan 8 di kantor tabur jam 5 kantor SMP Negeri 3 Cibinong. Ayah perhatian dilombakan yang mendongeng biasa saja baca Sunda gandeng. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Muhammad Rifki dina warta Sunda. Simkuring bade ngudengkeun warta keparatosan ku redaksi Selasa Kaping 4 Oktober 2022. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu Dinas SMP di Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumayu di Tabu 8 bagi katabu 5 seperti di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa tapi regelan anu dilombakeun nyaeta ngedongeng dan cara maca sajak maca jeung nulis aksara Sunda nulis tarpon emang buku jeung orangan aya 18 sekolah anu wilujeng dina ieu kagiatan para pinjul bari hadiah berupa alas pembinaan trofi sarang piagam jeung foto bakal gawe tingkat namun begitu ada tapi atur wilujeng patepang dina dina warta anu dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.